Tapi bener oge tadi teh orang ningali makam di dinya cenah. Halo lur, jadi di video ayeuna udang dikeun video vlog deui ngaiekeun tempat wisata nu aya di Majalengka. Nya nu jelas dia video solo hiking alias sorangan. Jadi wisata Majalengka teh loba pisan lur cara eksplor. Yang jelas orang bakal ningali keindahan Majalengka di ketinggian anu lumayan luhur oge. Tingali lur, jalannya lumayan letak pisan. Jadi Nican pernah naik gunung, dia cocok pisan lur agar pendaki pemula. Ini lur, endah Majalengka endah pisan ya. Ieu teh kakarek tengah mah oge acan. Aduh bisa pernah bari tuh. Luhur lur. Itu mah nu kieu teh ngaranna kaki 1000, biasa disebut kelabang gitu. Tapi teuing nya bener henteu nama eta 1000 supena nu jelas di Majalengka ieu kaki 1000 lur ngaranna. Ieu gitu tah. Kurang hitung heuh. 2 kilo 4 5 6 7 8 10 20 40. Wah, bener 1000 lur. Nah, oke lur. Jadi orang terus nyampe setengah jalan menuju puncaknya. Lumayan capek oke. Itu jelas nge-explore Majalengka tujuan orang. Ngenalkan Majalengka misi orang. Tapi tetap semangat, teruskan. Jadi ya jalannya gas lumayan loba jukut oke. Kudu hati-hati lur, kudu hati-hati pisan sabab orang tak apal sih. Oke lur, jadi nu hayang ka dieu kudu siap stamina heula, fisik nu halus. Kusabab tanjakanna lumayan alias ekstrim pisan sih urang. Nya intina mah urang kudu hati-hati oge, kudu safety, kudu izin heula kanu di dieuna. Jelas ieu Bukit Kawang Bentang ngaranna.
Bukit Kalang Bentang teh ayana di iya Sanggeus Sukamulya. Sanggeus Sukamulya tuluy di pas pertengahan Pancur Rendang Sukamulya aya belokan ka kiri nu ereka Ciande Cibiuk. Jelas nya kitu we. Selanjutnya kurang de kamananya de nyangan dari tempat-tempat can ka ekspor ku kurang sorangan nah yang jelas kurang keringin konten vlog ngalestarikan alam Majalengka. Nu jelas tujuan orang sebenarnya mah hiji visi orang hayang ngenalkeun bahwa Majalengka teh endah heuh. Kaiji eta kaduana urang rek ngajak dulur-dulur nu aya di Majalengka ngalestarikeun alam Majalengka ku cara urang sorangan. Misalna urang ya kieu ye ngalestarikeunna. Urang nyeun video vlog ngenalkeun ka batur, ngenalkeun ka orang-orang anu lain orang Majalengka. Bisik nu orang Majalengka acan apaleun oge urang dikenalkeun heuh. Selanjutnya eta misi orang nyaeta nya tinggal di sorangan alam Majalengka teh eta cuman pemberdayaan pengelolaan di Majalengka ieu ceuk urang sorangan kurang naonnya kurang maksimal lah intinya gitu. Jadi nyahayu lur tong hilap like, comment, share jeung subscribe na. Jadi kusabab ku cara eta sarua jeung dulur-dulur ngadukung Majalengka terus berkembang. Bye bye. Lur, jadi tadi orang papanggih jeung wargana. Jadi di luhurna teh cenah mah aya makam anu tadi kurang didatangan teh. Tapi bener oge tadi teh orang ningali makam di dinya cenah mah cek orang penduduk nu di dieu mah sok loba anu ziarah ka makam eta. Aya nu ti Cirebon, nu ti Bandung, nu ti mana-mana lur. Jadi Bukit Kalang Bentang teh nya tempat ziarah ke orang-orang tertentu sih. Nya intina ieu hampura lain tempat wisata oge, ieu mah tempat ziarah heuh. Nya ayeuna mah videona mung sakieu we heuh. Jadi tong hilap like, comment, share jeung subscribe-na kusabab ku cara eta urang ngalestarikeun alam Majalengka.